Iya geuningan euy tangkap cangkudu teh. Loba ieu ini kudu naik euy ngalaan lagi euy. Aya di handap nih baru ruk kitu ah. Naik beuneu teh euy. Sadidi datang ka cangkudu teh asana. Nah, gini heueuh cangkudu. Ini aya ge ieu buruk. Kudu ngalah meureun telepon. Buruk-buruk ieu. Buruk ieu cangkudu teh ieu. Ayo kudu ngalah nu bener ieu mah tilu kurang kudu naik ieu. Gitu mabet gitu seperti luhur ini. Hai sia ke aing teh sopan turun sia kehead sia nah unya tita tadi umeureun sia teh turun sia turun sia naon ai sia ngarawaskeun we. Oh gini ibi sia tita tadi umeureun malah ada kucang kudu kumaha mun kana sirah ai maneh. Antum abit urang mah. Ah pira aku ieu coplok sorangnya di mau tapak ngaduduk. Kumaha beuneunan. Panyana teh lain ibi. Pira aku teh katempo da ti luhur da pan ieu teh gede meureunnan panyatalin ibi kumaha ieu teh. Tong sok kitu suka tuh coba gerak. Ayeuna saha kitu ieu? Nu saha we cangkudu mah? Maksudnya ulah sok babet cangkudu kana sirah. Da teh niat rek ngabet. Naon atuh ieu? Murag bener teh luhur. Aing ngora kieu mah moal murag kecuali lamun asak. Ngahaja sia mah meh ningang kana sirah meureunnan. Ijid-ijid kunaon maneh? Ai ibi keur naon atuh di dieu? Ya kan ngalah cangkudu atuh. Mana kitu ijid-ijid kunaon coba ka aing teh. Para rubuh maneh mah. Wis polhok teu puguh sia teh. Bego sih mun. Selain kolot hirupna teh heran. Umur ngejentul aing teh keur mulungan cangkudu ngahajar di babetku ieu meh keuna meureunna kana sirah. Rasakeun aing malah mun sakali-kali kitu.